Kunaon? Rumah bos. Tadi nuju cari ngiriwir belum pedak. Bukan di Pais, bukan kumaha. Gimana gitu? Di sekitaran Pais. Eta mata tanggi, boy. Anu ngalangkung ya. Putih ini, aduh. Oh, eta putih selong. Putih anu karejo ini. Kapsul. Oh, luar biasa tuh karena sama Jadi kabitanya. Jadi wah yang nyanyi kadaharan Sunda. Oke, heula, kataan heula tadi tabit asa ninggal. Nah, ku non pucuk sampe, sareng jaat, Eta teh katuangan orang Sunda Sama ciri khas. Bayawak. sama India pokoknya. Siapa? Ngawi. Ngawi. Oke, mah Kadaharan Sunda Sunda. mah mata kabita. Tapi tadi deui sudah luar biasa. Ya, Kang Dadang. Siap. Nah, dikawinkeun. Kawinkeun wae teh, kawinkeun. Gaskeun. Yuk. Duh. Joget boy. Kadaharan orang Sunda geunahna luar biasa, nyage sok sederhana matak raos dituangna. Contona rasa nikmat kacida, lamun dahar jeung pais pedas, ditambah ku bala-bala mengpoho karedok lencang. Komo lamun tuangna karedok, pamekeun sila istri mah emok. Kecai wadah dina batok, yakin nu tuang pasti bakal rewok. Pasti Iya nah Kang. Terus nyobian nyuci kopi, dileutna dina saung awi. Komo bari aya belum hui, yakin nu tuang pasti hoyong deui. Nyobian uring eut bajigur, ngaleutna dina layur. Disarengan ku kue cucur, diopi bareng jeung dulur. Nyobian liwet khas urang Sunda, tuangna botram sareng mitoha. Pamajikan nu ngisikanana, kuring mah tinggal daharna, kuring mah tinggal raosna, kuring mah tinggal raosna. Mantap. Ah, mudah-mudahan dah masak meureun. Jadi, Ayo, itu mengikuti udara segar. Oh, Tapi kita lumayan, ayo asak.